Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji. Maninta kodo manutawi sapa wong iku inta kodo nerima batal apa wuduhu wudune man. Haruma mangka haram alaihi ngatasé man apa arba'atu asya. Papat pira-pira perkara as-salatu siji haram salat wa tawafulan tawaf wa masul mushaf lan jepok mushaf wa hamlulan mikul mushaf wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasé wong kang junub apa sitatu asya enam pira-pira perkara as-salatu siji haram salat wa tawafulan haram tawaf wa masul mushafi lan jepok mushaf wa hamluhu lan mikul mushaf wa lubsulan menang fil masjid dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan macal Qur'an wa yarumulan haram bil haidi kalawan sabab haid apa asyaratu asya 10 pira-pira perkara as-salatu siji haram salat wa tawafulan haram tawaf wa masul mushafi lan jepok mushaf wa hamluhu lan mikul mushaf wa lubsulan haram menang fil masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an wa saum mulan puasa tolakulan haram tolak wal murur lan ngaliwat fil masjid in hopat lamun wedi ya si mar'ah talwi sahu ing ucrat acret dam wal istintaulan haram ngalap suka bima kalawan perkara baina surat ing dalam antara wadal waruk batulan terdengkul. Paslun dina ieu pasal ajengan musannif bade ngajelaskeun ma yahrumu bil hadasil asghar wal mutawassit wal akbar. Perkara nu haram ku sabab hadas alit, hadas pertengahan, hadas akbar. Jadi hadas saya tilunya, hadas alit, pertengahan, hadas agung. Maninta kodo wuduhu haruma liar batu asya saha jalma anu batal wuduna haram kaita jalma arbatu asya haram opat perkara ibadah dilakukan jalma nu teu boga wud ahaduhan nu kayjina salatu haram salat walau naplan sanajan salat sunat sami haram wa salatu janajatin salat janajah salat mayit haram teu boga wudu liho barisain karena ayat hadis sahih Imam Bukhari Muslim la yaqbalullahu salat ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa moal narima Gusti Allah kana salat aranjeun sasiti aranjeun ida ahdasa di mana hadas hatta yatawaddoa sehingga wudu heula gitu maka tos wudu mah Allah narima kana salatna gitu wasaniha tawaf punu kaduana haram tawaf fardu atau tawaf sunat seperti mana tawaf kudum teh tawaf pas kedatangan urang ka Baitullah ka Masjidil Haram disebut tawaf kudum haram tawafna teu wudu heula samana li khabaril hakim karena hadis Imam Hakim at-tawafu bimanjilatis salat ai tawaf teh sapangkat jeung salat jadi sepangkat jeung salatnya kudu wudu atuh gitu ngan bedana illa annallaha ahalla pinut ko pamanna taqwa palantiku illa bi khair tapi dina tawaf mah Allah ngahalalkeun nutku berbicara teh boleh dina tawaf mah teu cara dina salat ngan berbicarana palantiku illa bi khair berbicarana nu alus teu meunang berbicara anu diharamkeun nu dilarang ngomongkeun batur teu meunang. Wasali suanu katilu masul mushafi haram nyabak mushaf bahasana mushafnya. Naon ari mushaf teh? Wa huwa kullu ma kutiba alaihil Qur'an alaihi Qur'anun li dirasatin. Setiap perkara nu ditulisan eta perkara teh Qur'an li dirasatin tujuan deraseun bacaeun. Walau mudan sanajan tihang aulauhan atau ditulis dina kayu au jildan atau ditulis dina kulit au kirtosan atau dina kertas eta dicabak haram eta mushaf nu ditulisan Al-Qur'an kumaha lamun eta Al-Qur'an ditulisan dina HP ieu masalah nanya
Quran aya dina HP dina aplikasi sami eta ge tujuanna li dirosatin lain eta Al-Quran aya dina HP dereseun bacaeun apa ayeuna litazin gigindingan hungkul tangtuna Quran nu dina aplikasi nu aya dina HP Android zaman ayeuna eta sami lidirosatin ketika Quran ditulis lidirosatin tujuan ayeuna dereseun eta disebutna mushaf haram pikeun jalma nu boga wudu nyabak eta tulisan nu aya dina HP pan sok ditoelan ning ngeserkeun maca surat Yasin toel eta teh haram nyabak eta teh sabab dihukumi eta HP dihukumi mushaf nu aya tulisan Quran gitu sedangkan cenah aya nu ngahalalkeun heg ari boga dalil mah dihalalkeun oge dimeunangkeun oge gitu. Nah, akurkeun we kana ta'rifnya mushaf teh kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li dirosatin lamun akur kana ta'rif oh berarti kitu hukumna. Haram keur jalma nu teu boga wudu. Wa kharaja bidzalika tamimatu wa hiya ma yaktabu fi syai'un minal Qur'an li tabarruk malamun dina ajimah isim cenah. Sok aya dina dompet geuning. Isim ajimah panarik rezeki, panarik pelet jeung sajabana. Ditulisan Al-Qur'an li tabarruk tujuan tabar ngelap berkah. Eta mah da lain bacaeun eta mah tujuanna dibawa. Eta mah henteu matak batal dicabak ge. Gitu. Ah eta. Wa rabi'anu kaopatna haram kerja mah teu boga wudu teh mikul mushaf mamawa mushaf illa fi mata'in kecuali lamun dihijikeun jeung benda sejen payahilu halal dibawa eta mushaf tab'an lahu nurut kana benda Quran nurut kana benda itu dalam yakun maksudan bilham li wahdah di mana maksudna ayeuna lain naon di mana ayeuna mawa benda eta teh lain mawa Quran wungkul gitu ari kieu mah rek minahkeun Quran dihijikeun ayeuna jeung benda sejen tapi tujuanna mawa Quran maka haram itu. Itu. Wa yahrumu alal junubi salajengna haram keur jalma nu junub. Ai junub ma'il muhdis hadasan ausat. Jadi hadas nu pertengahan teh nyaeta junub itu. Hadas pertengahan, hadas alit mah nyaeta anu kaluar tina salah seji palawangan dua hadas alit hadas ageung mah junub aya nu kaluar tina palawangan hareup ngan nu kaluarna teu encer kentel eta hadas ausat pertengah sitatu asya haram genep perkara kahijina as-sholatu haram salat karena aya hadis la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin Allah menerima kana salat bi ghairi tahurin anu teu suci heula wala shadaqatin moal narima shadaqah min gululin tina perkara anu haram jadi haram salatna keur jalma nu junub tanpa susuci heula wasania anu kaduana haram tawaf li baril hakim karena di Imam Hakim at-tawafu bil baiti salatun tawaf di Baitullah salatun eta seperti salat pisatri dina pada kudu nutupan aurat jeung kudu suci tawaf di Baitul di Masjidil Haram Baitullah teh. Wasalisan ukatilna masul mushafi nyabak mushaf deui wae tapi boga junub ieu mah haram nu junub nyabak mushaf. Kumaha lamun kieu cek Syekh Nawawi idza katabal junub awil muhdis mushafan lamun jalma nu junub ieu atawa nu boga hadas nulis ayeuna kana mushaf itu nulis misalnya nulis ayat Quran dina kertas ingkana yahmilul waraqata wa yamassaha halal kitabah fa haramun lamun nulis teh kieu tah di kieu diantelkeun kana eta kertas nulis Al-Qur'an dituliskeun ya diantelkeun leungeunna kana kertas eta mah fa huwa haramun itu. Kumaha lamun pek ayeuna dikieukeun teu diadekeun kieu nulis Qur'anna
teu diadekeun kana eta kertas nu ditulisan Al-Qur'an nu disebut mushaf. Wa illam yahmilha walam yamassaha papihi salah satu aujuhin asai jawajuhu. Tilu wajah, tilu pendap mun nulis Al-Qur'an jalma nu junub diangkangkeun kieu teu diadekeun. Eta mah tilu pendapat cek anu pangsohehna kaul pangsohehna jawazu meunang eta mah. Nu kaul kadua tahrimu haram keneh. Nu kaul katilu ya jujulil mudis wa yahrumal junub meunang ka jalma nu hadas teu boga wudu, haram keur jalma nu junub. Wa rabi wa nu kaopatna hamluhu haram keur nu junub mawa Quran lianahu adamu minal masih sabab mawa Quran mah leuwih pohara daripada hukumna leuwih parah daripada nyabak bahwa haramun bil kiasil aulawi haram dikiaskeun kana bil kiasil kalawan kias aulawi teh leuwih komo mawa mah daripada nyabak gitu. Faidatun dina sarah ieu mah hiji faidah saur Syekh Nawawi dina kitab Imam Nawawi dina kitab Tibyan. La yumnaul kafiru an simail Quran, orang kafir ayeuna mah teu dilarang orang kafir an simail Quran ngareungeuk kana ayat Quran bacaan Al-Quran liqouli azza wa jalla wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma kalam Allah, bahkan kudu direungeukkeun cenah kana kalam Allah. Orang kafir teh ngarah datang hidayah ka manehna sehingga asup ngan wayumna mimasil mushaf, dilarang nyabak Quran mentong kafir itu kumaha mengawurukan Quran jalma kafir. Wal ya juju menang teu ta'limul Quran qala sabuna ingkana la islamu saur ashab Imam Syafi'i ingkana lahir ja islamu lamun teu harap-harap asup Islamna mah lam ya juju ta'limu teu meunang diwurukan Islam diwurukan Al-Quran wa in rujia islamuhu papi wajani lamun karep-arep rek asup Islam mah eta teh maka aya dua pendapat cek paling soeh mah ya juzu menang diwurukan Al-Qur'an di papatahan sina diajar maca Quran gitu. Rojaan li islamihi ngarep-ngarep supaya asup itu. Kawal kadua mah teu meunang kerja mah kafir belajar Quran. Wa hamisu anu kalimana lubsu haram cicing di masjid itu aila bisa muslimun baligin goiro nabiin tegas nama muslim anu baleg cicing di masjid bari boga junub fil masjid di kemana goiro nabiin selain nabi mah ngan nabi mah tara junubnya itu tara ayeuna lam yahtalim qatu tohatnya tara ngimpi junub gitu ngimpi gitu fil masjidi di masjid jalma nu junub wa huwa ari masjid ma wa wuqipalis sholati tempat anu diwakofkeun li sholati pikeun salat jadi ari teu diwakofkeun mah lain masjid tapi mushola milik pribadi meureun teu diwakofkeun seperti urang boga tanah gen dijeunan masjid dah dijeunan tempat salat gitu eta ngaranna mushola lain masjid lamun teu atas nama wakaf. Walau kana lubsu bi qadri tumanina ti sanajan cicingna saukuran tumanina. Saukuran tumanina saukuran maca subhanallah. Gek diuk langsung keluar deui tah eta. Tetepan la uburuhu wa waduhul mim babin wal huruj min akharin. Teu haram ari ukur ngaliwat maleumpang gitu. Ti asup tina panto ieu keluar tina panto hiji deui. Eta mah teu haram. Da lain cicing eta mah tapi liwat kitu cenah wa homis walubsu wa sadis wa kagenepna qiraatul Qur'an haram maca Al-Qur'an jalma nu junub ngan disyaratkeun dina haramna maca Qur'an jalma nu junub sab'atu surutin 7 syarat al-awalu kahijina kaunul Qur'an bil labdi kaayaan bacaan Quran teh bil labdi ku ucapan Bismillahirrahmanirrahim tah diucapkeun
gitu. Eta lamun diucapkeun gitu haram gitu. Kumaha dina hate? Oh henteu dina hate dalin bacaan. Pan bahasana qiraatul bacaan berarti lisan make aya sora aya lafad. Nu kaduana kaunul qori musmi'an biha nafsahu ayana nu maca teh ngarungu kana bacaan manehna gitu. Wa kharaja maidata lapad wa lam yasma nafsahu haisu adalah sam wala mani'a cenah. Lamun pek ayeuna nu maca kana eta Al-Qur'an teh nya di mana diucapkeun tapi teu ka kuping ku manehna itu. Gegerenceman tapi teu ka kuping ku kuping manehna nu macana eta mah teu mata karam. Nu katiluna kaunu musliman anu macanana teh jalma Islam kafir mah teu mata karam. Arabiu kaopat kaunuhu mukallafan ayana nu maca Al-Qur'an teh mukallaf balik orja sobi wal majnun sobi jeung majnun mah teu diharamkeun. Alhamisu kalimana kaunu mata bi Qur'an anu sekolah qiraatul Qur'an farjat Taurat. Jadi nu dibacana teh ayat Al-Qur'an lain ayat Taurat atau Injil atau Zabur. Eta mah Taurat Injil Zabur mah khusus Al-Qur'an kagenepna al-qasdu lil qiraah nuju kana qiraat kana bacaan hungkul teu dimaksud dikir gitu. Kumaha lamun asijal hiji jalma maca ayat Qur'an lil ihtijaj sejang ada melhuj debat maca Al-Qur'an urima haram eta ge. Salajeng nawaya rumu bil haidi haram keur jalma nu haid bil haidi asaratu asya haram 10 perkara kahijina haram salat ay minal amidatil alimati tegasna nama awe anu haid nyaho kana haramna salat ngahaja bari nyaho kana haramna geduk we salat keur haid haram eta kudu kumaha atuh nu haid ibadahna justru ibadahna nu haid mah ninggalkeun salat jeung anu 10 perkara teh gitu. Aduh cenah pere teu ibadah justru eta eureunna salat teh ibadahna jalma anu haid gitu geunahnya. Lamun pek ayeuna salat justru kalah megawe masih ya gitu agama. Aya dispensasi pikeun awewe. Wala tasihu mutlaqon meunang dosa tina ngalakukeun haram bari salatna teu sah mutlak aya walau mal jahli sanajan teu nyaho salat teh nyaho samaruk kudu salat teh keur haid teh teu nyaho meureun bodo teu ngaji atau poho deui sugan teh lain keur haid ieu teh padahal keur haid geduk we salat kumaha kodoan tong walal jamu kodo teu meunang di kodoan salat keur naon teh anu non keur haid teu salat tong di kodoan kecuali engke dina beresna teh nya aya dalil sahna ngajama teh. Palau kodot sakuriha lamun di kodoan makruh. Cenah salat anu ieu teh anu ditinggalkeun sewaktu haid. Watan akiduna plan mutlakon ngodoan salat anu keur ditinggalkeun keur waktu haid jadina jadi sunat mutlak. La sawabiyal mutaman teu boga pahala cenah cekal mutaman. Wasani anu kaduana haram tawaf saon kana pidin nusukin amla cenah haram tawaf keur jalma nu haid rek dina ibadah haji atawa lian dina ibadah haji dina umroh eta haram tawaf. Puasa lisuha katiluna masul mushaf haram nyabak mushaf hatawasi malah pinggirna jilidna haram jabak. Wa ma baina suturi perkara di antara jajaran Quran tah nu kosongna. Wal warqil bayad kertas putihna bainahu wa baina jildihi nu aya di antara jilid sok aya geuning. Ieu jilid belah dia Quran tah ieu misalna kosong podas. Eta ge sami kalebetkeun mushaf haram. Fi awali wahiril mutasil bihi wa yahrumul masu walau biha ilin haram dicabak sanajan make tilam. Wah dibungkus ku tiung. Haram Quran.
Walau bihailin saja make ha. Wa robi wa nukatiluna hamluhu haram wa Quran. Cenah dibawa Quran ku jalma nu head. Wa misuhanu kalimana haram cicing ail iqomah tegasna mukim pil masjid di masjid. Mislu atarodud bulak balik. Kunaon make bulak balik? Neangan duit leungit 500 perak di masjid. Gitu. Pas keur head inget tinggalin buat di masjid atau neangan kunci neangan naon kukurilingan di masjid haram. Liqauli sabab aya dalil hadis Nabi la uhillal masjid li ahdin teu dihalalkeun masjid pikeun jalma nu head jeung pikeun jalma nu junub. Rawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha. Aya hiji faedah dina sarah la basa binaumi fil masjid li ghairil junub. Teu matak bahaya sare di jero mas pikeun lian jalma nu junub. Teu matak bahaya hegae cenah sare di masjid asal ulah matak motoran nganajisan mas ulah ngompol meureunnan. Kitu cenah. Wasadis wa gagenepna qiraatul Quran haram maca Al-Quran saur Imam Nawawi dina kitab Tibyan saun kana ayatun aw aqalla minha. Sarua wae arek saayat atau leuwih saeutik tina saayat setengah ayat misalnya sahuruf tina Al-Quran tapi dituju bacaan Bismillah satu ayat tina Fatihah, Fatihah satu surat tina Al-Quran leuwih saeutik daripada saayat. Bismillahirrahmanirrahim saayat dibaca nate bismi haram dituju Al-Quran. Teu bi cek urang teh bi teh apa bibi urang apa bi tujuan ayeuna huruf hijaiyah apa bi tujuan potongan tina bismillah. Lamun bi tujuan potongan tina bismillah itu haram. Itu tujuan potongan tina ayat Quran. Nah gitu cenah. Wasabiha tujuna haram saum haram puasa pamatanawati saum hurima alaiha ketika ayeuna nganiatan si awe nu head niat ayeuna puasa haram eta puasana. Wa mai dalam tan iku malamun teu niat puasa tapi teu barang dah teu nginum teu barang dahar teu haram eta mah. Pala yurmu alaihi li'annahu la yusamma sauman sabab kitu mah lain di ngaranan puasa. Teu berang dahar mah lain di ngaran puasa, sabab puasa mah diniat. Nu kadalapana haram tolak, haram ditolak keur waktu head. Wa minal kabairi la pisab iswarin. Haram tolak termasuk dosa gede cenah nolak dina waktu awe keur head. Kecuali 7 surahnya, 7 rupa perkara ieu mah meunang awe ditolak keur head. Pihak alawalun kahijina diantarana kahijina ida kola antitolikun di mana ngucap si lalaki ka apa majikanan antitolikun anjeun ditolak tapi pi akhiri juz'in min haidika dina akhirna head anjeun ke akhir head anjeun maneh katolak ceuk salakina au mahiri au indahu atawa sarta akhirna head atawa ketika ayeuna akhirna head kumaha bahasana mah tilu. Nah, eta mah tolakna teu haram. Itu sabab aya kecap anti tolikun fi rijuzin min haidika ke dina akhirna head. Mun kitu mah awe keur tengan head ayeuna tanggal 1 tanggal 2 mengpeung head. Anjeun ditolak. Haram eta nolakna. Tah di antarana eta. Terus deui di antarana teh antakul mutalaqah bidalika ghairu madhulin biha si awe nu ditolakna teh can pernah diduhul can pernah dijima kara kawin tapi can dijima can dina naon para kawin begitu kawin langsung head langsung ditolak can diduhul eta haram li adami lidah sabab teu aya idah bihilafil mutawaffaanha beda jeung awe nu maot salakina samemeh diduhul begitu beres kawin can diduhul head awewena geletuk maot salakina eta mah teu haram fatajib walidah wajib eta mah diidahan idah wafat eta mah teu haram ditolak waktu haid oge. Nah gitu
Jadi memeh maot teh salakina nolak heula. Geus nolak salakina maot. Eta mah wajib diidahan awewena tolakna haram keunana. Di antarana eta cenah. Salajeng nawatas yang kasalapan al murur haram ngaliwat fil masjid di ka masjid pikeun jalma nu haid mah haram mujaradul ubur. Ungkul ngaliwat ka masjid ligola di hadasnya sabab ngalindi hadasna eta si awewe anu keur haid teh asal ieu mah hadas akbarnya. Wa bihada kusab kitu parokotil junub ngabedaan haid kana junub. Ai anu junub mah Islam yarum piaki mujarrad ubur ukur ngaliwat mah teu haram. Jalma nu junub mah ai nu haid mah ngaliwat ka masjid oge tina panto kana panto itu anu haid mah haram. Kitu ge in hopat talwisahu lamun sieun ucrat-acret getih teu make pempes cara zaman ayeuna. Nah nya teu make pempes sieun ngacret kana masjid gitu. Tujuanna sianatan lil masjid ngaraksa kana pain aminatu kana lahal ubur lamun aman mah teu mata kucracet meunang ngaliwat lakin ma'al karoah tetapi makruh awehed ngaliwat ka jero masjid. Indan tipai hajati uburiha ketika teu aya butuh ngaliwat ka masjid teu aya butuh maliwat teh supaya jalan deukeut gitu. Bila pil junuben beberapa bila hajatin ila pulaula gitu. Engkana lah gordun soen kakur bitorikin pala karohata lamun pek ayeuna aya tujuan anu alus mahnya tujuan alusnya seperti ngarah deket jalan ka ngaliwat ka jero masjid. Aya jalan mun ka jero masjid jalan pintas. Eta mah teu aya makruh gitu. Ieu mah lamun ngaliwat ka masjid teu aya butuh sama sakali ya arek mejeng we ieu mengadon selfie liwat. Meureun kitu ting kumaha. Nah eta mah makruh lamun aya tujuan anu alus mah teu makruh. Wa sirwa kasapuluh al istim'al mubasarason kana bisawatin amla cenah haram dialap suka awe nu haid al mubasarah paantel kulit mubasarah teh arek bersahwat atau henteu mana nu paantel kulit nabi mah baina surati warukbati perkara di antara udal jeung tuur biwatin kuat wati teh asal kata watoa teh nincak ai nincak ku suku nincak mangan ieu nincakna suku mana suku tengah nincakna basa watoa teh jeung mah jadi wae biwat in rek make penghalang zaman ayeuna mah aya ya amla atawa teh dihalangan wati mah itu asalna ada dibungkus ieu mah watina ge tetep haram biwat in wabi goeri kulian wati hage haram kulian wati he sulahila sanajan teu make penghalang ieu mah nya ketika teu make penghalang kulian wati haram wala budan takun masrobi mayan kudu masul wudua mubasaroh anu matak diharamkeun teh perkara anu matak ngawatakeun wudu naon etana gitu di antara eta tah tengah-tengahna kunaon make dipager ku ayeuna baina surah warukbah antara udal jeung tuur nu teu meunang teh sabenerna lain eta nu diharamkeunana mah lain antara udal jeung eta tah eta pang tengah-tengahna pisan antara itu maksudnya teh majadnya oh ping-pingna ge teu meunang ari nu kituna mah dan nu eta nama jurangna pisan lamun urang mager sumur apa dina bibir sumur pisan di pagerna atur untuh pagerna ge na bibir sumur pisan berarti rada lega meusan tah gitu magerna teh kunaon sababna nya bisi gitu temer-temer teuing mah tigebrus temer teuing mah magerna nah gitu cenah palatarum basarobihi kumaha lamun ku ayeuna huntu atau ku buuk antelna antel jeung eta nu aya di antara udal jeung tuur teh buuk atau huntu palatarum basarobihi teu haram basaroh ku eta mah tapi ku kulit deui mah hasilna kesimpulanna badanna ayeuna awewe ketika haid binisbati ila istimta dinisbatkeun istimta wal basaroh terbagi kana dua ma baina surah warukbah perkara anu antara udal jeung tuur
Ayahrumu ala rajul basrofihi, maka haram eta mah keur lalaki mubasarah mutlak eta mah. Arek diwati atau dicabak. Au bilamsin, idza kana tahta siap di mana di jeroan baju. Itulah mun luaran baju mah gaya dicabak mah. Bila pilih istinta bi ghairihi mah berbeda jeung istintanaku selain diwati atau dicabak. Kanadrin bisawatin seperti ningali ku sawat di pelong ngungkul teu haram eta mah. Wasani maka duana perkara nu aya di non selain udel jeung tuur palayaru mutlak teu haram eta mah mutlak. Gitu. Kumatu ka awe na wayaru alal mar'ah wa yahaidun awe nu keur haid ieu haram. Antu basirojil ngantal-ngantal ka lalaki antara udel jeung sedengeun eta godana teh nya. Waruk batiha ajuz min badanihi walau ghairu ma baina surati waruk batihi. Gitu cenah. Jadi haramna tadi al istimta bima baina surati wa rukbati teh haram keur lalaki. Kumaha awewe atuh sarua jadi duanana boga dosa eta mah komo lamun nu mimitian awewe gitu. Aslun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.